Tanggit. Tuh, kerja kan si kunyuk. Kela, kayu ngeuleuh pakai motor aing kan. Aduh. Aing tah. Masih yang ngateuin kunyuk. Motor kunyuk aja nyiksa aing tah. Bang udah duduk ieu ke motor aing ka mana ieu? Pan mogok. Kan diturun cuman sia. Tuh di tong mah. Ih, aing juga kudu bedak. Aing yang modal aing. Teu kuat nyokot heuli aing yang modal. Lah teman teu. Teu kuat lah tuh. Oke aing gede yang modal heula. Teu kuat. Sing war di motor di mana? Di tong di ditu tuh aing yang modal heula teang engke. Aing teu kuat yeuh lah. Si kunyuk yang ngahina nyamere udun kieu deui. Nyepelekeun motor aing gitu-gitu kira nang meuli setek Mana tuh ya? Hayang kieu deui wae. Aduh. Itu motor aing. Kunyuk. Mogok kumaha ieu motor? Suara-suara sangka mogok. Bener urang ieu mah. Nah, apa ieu? Ade. Kunyuk tuh kabel wes lah. Dedet motor aing. Dia kena ikut. Hei! Bang! Motor aing! Bang! Bang! Anjing. Wani-wani eta mah motor aing. Geus sih mah bapak aing kumaha teuing. Aduh. Nah kumaha ieu nya? Geus sih mah. Kumaha teuing bapak aing. Goblok teh. Tarik tapi euy. Teka udah. Kemana motor eta? Mogok di mana, Pak? Ya mogok kan tadi bawa kabel ya poin kana. Mogok lantai sana, Pi. Terus gimana ya? Mana? Bawanya. Aing duit mana? Hah? Duit tinggal di mana? Aing mah kos budak pisan. Hadiekeun Padi mah buruhna kumaha? siang pematoran hade boba geus buru. Aduh, aing teu paita. Oke, ka mana? Useup lah. Ya, siap itu kayak dengan useup poin sianya. Loh. Kemudian motor buluna dicopot kaget. Nyok itu mah ku aing we bebalnya. Bisa kieu nanti ngahadiana. Bebalna di mana tuh ya? Karapna teuing bapak aing saneangan motor. Nyok ka mana? Peduli ting penting mah aing mah. Menang duit, aya keur tiket, aya keur eupan. Syeup aya penting mah lah.